rungsing pamajikan teh moal mati. Punten, A. Mangga teh. Punten. Meser alat-alat listrik aya, A. Aya anu kumaha wae teh? Anu buleud, anu hideung naplok geuning A dina tembok nu kitu. Naonnya? Anu paragi kabel, paragi listrik. Oh iya sanes. Tah, mohon ieu. Munuu-nya. Mohon ieu nu munuu. Munuu juga nu munuu we nya. Naon deui Neng? Oh salasi. Tah, Ieu. nya atos we sakieu. Teh sadayana sabaraeun, A? Ieu teh 5.000. Oh, nu 5.000 tiasa 3.000 teh, A? Nu ieu da alit atuh aya mah teh nu agungna. Ari Neng. Orang mana Neng teh? Eta pancamanyat. Tos gaduh suami. Acan. Oh acan. Oh iya teh ieu 3.000. Pami ieu teh 5.000-an deui ge. Kami. Tiasa teh 3.000 oge, A. Yos ya Neng, oh yos. Ieu 3.000, 8.000, 8.000. Ieu 2.500-an 4.000-an teh. 2.000 atuh, A. Abi mas Yos. geser meser mah. Yos, ieu 11.000. Tah ieu teh 15. 10 atuh, A. Angau yos, sok. Ieu teh 5.000-an. 3.000 we atuh, A. Yos Neng, yos. Tah, Sakat na bumina. caket A di itu di Rancamanyat. Sareng saha? Nyalira Nyalira. Emang asli mana nih? di Tasik. Oh, Tasik. Damel di dia. Muhun di pabrik. Yos ewe di bumi weng kayak nama. Bari abi ameng ka itu. Oh, gitu. Hmm. Oh, mohon Seratkeun atuh. we ieu. Sok di dia. Kontakna. Oh, mohon kewe atuh WA-nya. Nya, kayak sekantanan ka itu taya receh. Oh, mohon Nya, mohon. sok. Mohon, A. Kamu nih bager. Ada abi mah. Ieu we tong nyanak ageng-ageng teuing batinna nih. Mohon Sok atuh, jam A. sabaraha we di bumi? Kumaha sip abi pami biasana abi mah sore. Sore. Da si pagi Oh, minggu nya, naina mah. Nuhun ya nya. Nya, ye ku abi di chatkeun nya. Nuhun, A. Obat cangar kieu pamajikan rungsing wae aing. Meunang ieu. Parawan deukeut Rancamanyat rek diulinan we ye. Wios, santai nyari jeung nu geulis mah. Jeung urang pulutus, urang serang nyoda tingali gerah. Salah sebenarnya. Yang gerak tutup itu sore. Ya, di mana wae kamu? Di mana Aya wae? we tadi oge. Bakso moal. Moal wios. Tara sopan gitu. Pada santai aya nama wios. Tah kitu tong sosorongot ka salah kita kudu. Wios Santai. matakna, mode santai nyariosna. Teu kengeng ieu. Seblak moal. Moal wios. Geuleuh geretek kitu biasana ge moal. Bieu abi kan balanya ka toko Parabot. Heeh. Si anak teh jeung kasep deui. Abi teh nawar emer, Kumaha? harga 10.000 jadi 3.000 ku abi. Laku. Wios cenah Kang Teteh mah. Wios. Cing loba tuh balanyana. Nawar susodok, hargana teh sabaraha? Hargana 10.000. Ku abi teh 5.000 we. Wios nah Kang Teteh mah. Keur promo meureun. Banyak ke dina 10.000 jadi 5.000. Terus iya panyempal katel geuningan. Harga 5.000 sepasang, cek abi teh 3.000 we sepasang. Wios cenah Teteh, cenah meh langganan, cenah kitu meni meni santai, kalem teh. Kitu wios cenah Kang Teteh mah kitu cenah. Lain sakalian sing loba balanyana. Malah mah abi teh can mayar da angsulan cenah. Wios cenah teh engke we cenah artosna cenah urang anterkeun we barang mah cenah. He kasep somea. Wios we. Nya. Banyak sing loba atuh. Ari ka itu ulah sakedeung. Ya. Tah kitu. Resep bieu abi melongkeun drama. Anu penjual dan pembeli meni somea. Wios mepengkeng ditawar 3.000 ge. Wios we jeung wios. Teh rugi toko ge wios we wios. Ampun. Maruk abi teh melong. Hah? Ka pamajikan kitu teh, lain ka batur wios ka pamajikan sorongot siga soda. Kudu ramah tuh kamu. Oh, ramah ka batur ka pamajikan teu ramah kitu kamu mah. Kebiasaan. Salah. Bae abi di someahan kuno kasep siga tadina carita. Bieu mah lain, urang teh kudu ngarayu anu dagang teh. Lain ngarayu Apokeun. lain ngarayu rugi bari can dibayar ka itu rek imahna kamu tadi sore cenah. Yang geura sore yang geura tutup mereka mana? Yah, jeung kontak WA-na tinggal dituliskeun naon ieu teh saha? Kamari si Erna ina saha deui eta Mang ngaranna? Solehudin. Solehudin apa bikin da geulis nu tadi mah? Tong loba ieu ini. Kitu salah kita lieur tah pamajikan mah. Eueuh da somea-someana heran. Paduli urusan siap we ayeuna Darane. kurang membayar hutang ka aing betah yang nyaho.
di dagon. 5 menit sok aing jagoan, urukeun. Ganeng atuh lah tengah poe kieu aing beberewekan Cicing lah piduitan ieu teh norek mayar hutang sia mah. Sok geus aya can. Urukeun cek aing di dagoan ti tadi geus aya can. Geus 5 menit ieu teh. Sia mah tengah denge. Ngomong atuh belegug. Ai sia aku naon? Cek aing ulah sok ngajangjikeun ari nyebutkeun isuk sore mah naon atuh cicing batur mah keur emosi ah. Mangyan senal teu. Saruana senal teh ngao aing mah. Heeh. Aing mah tayangnya baduli bagong urusan sia eta mah pokona mah bayar hutang ayeuna titik belegung. Sarneng. Ngomong sia teh lain aja dog wae. Ngomong ieu. Mau ngomong senal mah bosna batur ieu tah. Sok angkat telepon. Edan dasar. Teh. Boga salaki teh sare we di mana wae kudu jaga toko soream ieu mah. Capeun meureun teh panas poe kieu. Lain capeun tumor gitu mah tuman. Sopan. Itu lah. Luas wae. Luas eta tah suku. Batu nikmat sare teh ganggu we anger. Untung we teu keuna. Kemana kamu teh? Hah? Nyerek renang. Wah, seminggu berapa kali ulin nih hantem. Bae atuh kamu teh lamun sakirana kamu teu ngajak ulin, abi rek ulin ka itu. Anggar kamu mah ngajak abi juga laputut rea. Ya meulah we ulin teh. Aduh, Danger di abi nanyakeun. Di si eta oge nanyakeun urang kamana musuh. Pasti manehna ge muak sarua. Kesar neng pang badak na bujurna teh. Naon atuh ngaladek wae. Hayang naon didinya teh maksudna? Bang badagna mah itu tuh Bumil.